Tuh bah aing geus kerungkuna ka aing kayak naon deui wae batu rek latihan teh bah teh naon bah. Aing naon teu ngaulang. Terus di terminal biar teh sakedeung nganterkeun budak. Tuluy naon? Ai tas beuteung lapar gitu teh. Ai nempo hayang dahar heula tempo teh rumah makan reuas. Oke ruas. Reuas mah reuas teh mah aya imah dahar aneh bae. Bah kunaon bah tah? Lieur deui wae eta bah tah. Dan gajah di lemah ini mah memang gitu, so bisa salah. Sebenarnya memang salah itu teh dari rumah makan, dari rumah makan. Ada gitu kejo, Oh tah. itu kejo mah halus, kaharti rumah makan. Nah, rumah makan. Jadi tetulus bah urang teh dahar teh. Sieun teh Ngan ngilikan nu sabeulahna warung nasi tah ieu mah berpasekeng teh berarti tempat dahar. jualan daharnya, jualan sangu. Jualan sangu. Ari Kejo, aing Beda merenya rumah makan jeung warung nasi. jika nama lamun toko kejo aja nama jika apa pasti ngajual nasi banyak pasti anu lieur mah kurang kan urang mempeka dina Oh. bahasa Sunda. Jadi diartikan nanti ku Sunda we. Masalah sok saja dan memang jelema teh teu bodoh kabeh. Memang dengan cek urang. Dirinya kudu ngarti. oh pada badag mun banyak Hmm. pada badag jadi rumah makan pada nu pantas nama toko nasi ya toko nasi atau kejo Toko kejo, toko kejo. berarti si asa si Mang Ige mau lieureun langsung meuli sangu kadinya banyak Gitu. Oh. Tah ede nama. lieur lah Kudu ngarti sorangan. Tarik we bener kayak ah di imah dah. aya we Kang Ige aduh